Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pamirsa wilujeng patepal sareng simkuring ya Fafida Diraida dina acara Warta Sunda. Warta anu baris dikapidahungkeun nyaeta Gubernur Dede Mulyadi miharep birokrat digawe leuwih efektif di Kota Bandung. Dede Mulyadi nindaskeun sakumna birokrat mampu digawe leuwih efektif. Pangna kitu, salan nyaino karendepan ayeuna nyaeta reana jabatan struktural anu leuwih reme mere parentah bahkan anu nya digawe. Eta hal teh hartina dina sistem birokrasi Pemprov Jabar aya kasenjangan antara pagawean teknis jeung administratif. Birokrasi leuwih heuweuh dina sisi administratif, tapi lemah dina parakakeun ektif. Gubernur dicontoh lemahna tim pengawas jeung palaksanaana pekerja di lapangan. Padahal pihakna satekah pola marentahkeun pagawe Pemprov anu digawe secara adil di lapangan. Kukituna, pihakna bakal nambahan tenaga anu nyusul kana pangaladen teknis secara langsung. Di antarana nalika kagiatan halal bihalal liburan Gedong Sate Bandung poe Senen 30 Maret 2026. Gubernur ngendaskeun larapan aturan WFH di Pemprov Jabar geus dipantau ti anggeulna mola sarta kabuktian efektif ngurangan konsumsi BBM utamana dina balanja rutin pamarentah. Pamirsa anu sakitu wae informasi dinten enda simkuring dan Fafida Diraida pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi